warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing ka pamirsa dina acara Warta Sunda nyuguhkeun informasi ki Sunda keur balarea. Disarangan ku sim kuring Devita Amelia salami 20 menit kapayun. Sim kuring bade nyarangan pamirsa sadayana dina acara Sunda TV edisi Ahad ping 21 Februari 2021. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran, tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun kabayuan kulawargana, sumangga nyengkekeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tu kakiwari teu saeutik nu ngahajanyiar kasabtina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabeudeureunnana. Tapi oge teu saeutik nu jualna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis, jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut nu geus belasan taun dagang baso cuangki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapoe Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagan sejenna nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atau organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasoalan. Pemirsa, informasi anu nembe mangrupi informasi pamungkas tina pidangan Warta Sunda deungeut ieu. Sim kuring pun Devita Amelia sejab amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.